termasuk wala wasanin tahala pepencitanana jama anu murtad. Jadi anu asalna Islam gitu arti keluar tina agama Islam. Bade kana agama naon tah jami Islam keluar tina Islam cek agama Islam disebutna murtad. Bahasa Arab ta murtad teh. Nya anu hartosna murtad teh nyata jama anu nolak karena pelaturan Islam. Cek Islam kudu jaga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alim ngajaga nyata ku pinah agama. Berarti alim nampi karena syahadat, alim teh berarti nolak. Nolak teh bahasa urang baik Sunda maupun Indonesia. Tah cek Araba disebutna murtad. Dina Islam aya salat 5 waktos nya opat 3 4 2 17 rakaat alim. Nah kusab ngalih agama teh ta alim teh bahasa urang, bahasa Arab namanya eta murtad hartosna nolak. Kadituna zakat saum haji tah itu eta disebutna murtad. Anu hartosna nyata teu nampi kana sakumaha pelaturan ibadah-ibadah nu aya dina agama Islam ku cara kaluar tina agama Islam. Tuh ngalih kana agama nu sanes. Tah ceuk bahasa urang mah disebutna nolak. Atanapi embung, atanapi alim. Tah ceuk bahasa Arab mah embung alim teh disebutna murtad. Jama murtad mencit bade hayam bade entok bade meri bade domba bade embe bade sapi bade munding bade kuda bade onta mangka pepencitanana jama murtad teu halal. Kanggo saha? Kanggo jami Islam. Gitu ai kanggo bangsa naon teu jadi masalah. Ieu kanggo jami Islam dedila. Kade ya. Gitu bok pilih urang apal aya jami ngalia agama satuina mencit doma di sauran deh dilate ibu dila sama Akil. Oh yes sini dong ada apa saya ini nyembelih kambing itu cek si murtad teh buat ibu Dila ini satu piang-piang tekengeng nampi deh Dila gitu. Naon sababna anu motongna jami murtad pepencitanan teu halal kanggo sa kanggo jami Islam ai kanggo anjeunna mah jeung bangsana teu jadi masalah tuh lamun cek dari alhamdulillah tuh terima kasih hatur nuhun gitu canak dipasak berarti Dila teh sami bae jeung masak kadituna nuang nyata daging anu teu halal berarti haram. Sami bae nuang daging anu teu sah dipencitna berarti atuh seuti nuang bangke. Bila mana seuti nuang bangke berarti nuang najis. Bila mana najis masuk ke badan jadi kulit, jadi gaji, jadi daging, jadi tulang, jadi urat dan lain sebagainya. Tah kita bakal nutupan karena cahaya hate. Redup dadila. Tungtung nama orang teh ibadah teh harorea. Tuluy daya pikir karena kasayan dina agama teh mulai dengar teu percaya we. Mulai menolak. Bener kitu ieu teh kitu. Bener kitu aya na sorga teh. Bener kitu aya neraka teh. Bener kitu aya nikmat kubur teh. Tah jadi ham-ham. Naon sababna hate katutupan kuno najis. Pikiran katutupan kuno najis. Artinya kade barang imam teh. Itu nur jajan ge sami tik. Kitu matak alhamdulillah urang mah nya linggih di suatu negara yang negara teh memperhatikan sebutkeun ka mamun ge diperhatoskeun sae
bedina aya BP POM neng sama mah apa singkatannya BP POM teh neng sama perkuliah neng sama nah POM teh POM macam nama perhati bensin nah. Pengawas obat dan makanan. Oh, iya sakarola teh. Nur deui kuliah S7 teh SS-an. Neng nong. Badan pengawas obat dan makanan BPOM. Alhamdulillah. Oh, iya layak makan, iya layak konsumsi, iya layak simpan. Oh, iya mah teu layak. Ditarik dari pengedaran. Termasuk aya MUI Majelis Ulama Indonesia. Tuh anu sok maparina label halal teu halalna teh nya tuh pan alhamdulillah. Sok di labelan. Aya label halal, tak kurang teh tinggal eta. Tuh terus di labelan. Nu ngalabelanana ge instansi khusus, tidak sembarangan. Ajengan wungkul, santri wungkul, lama wungkul. Pas ya anjeunna oge sieun atuh nya asalan ngalebelan mah itu anu teu halal di lobana hal sieun anjeunna matak teu sembarangan tah aya halal sana baik minuman makanan pasakeun artinya halal alhamdulillah diperhatoskeun baik kadaluarsana atau henteu nah halalna henteu nah kitu nya alhamdulillah diperhatikan. Saterasna nya wala nahwihima jeung henteu halal naon pepeuncitanana bangsana majusi jeung wasani. Saha miman la kitabalah diantawisna jami anu henteu kagungan kitab cecepengan dina agamana anu aya silsilah kaluhurna henteu bae Islam Quran kitu nya Yahudi Nasrani aya Injil aya Torot gitu aya Jabur gitu tah ieu mah henteu aya